lain untuk MC kudu itu mah kuat poek teu kadele sugan teh uka-uka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda arti itu Sunda. Tadi pas datang pacarkeun Mamah Dede. Ceuing mah lain ieu mah Mamah Lede. Mamah Dede mah anu aya di TV anu Mama dan Aa bucat loh. Ayo bucat loh. Nanti curhat dong. Oh curhat, oh gus diganti. Juga udah gitu. Diganti dari nama bucat. Itu naonan Mama jeung Aa di TV ngadon bararucat. Atuh keluar di TV leus. Kuduna ngan ngelap. Aduh aturan kasadayana ya ka Bapak Ajat sareng Ibu Ajat. Bapak Ajat teh sama. Ayo kadang sila atau undangan. Ya, alhamdulillah ya. Acarana dia di ya. Dipercik tititnya. Mana sih ngaranna itu bisa mati. Pacing aya pacing. Ayo teh. Mota, alhamdulillah ya Pak Acing di Sepitan. Juga Acing. Pak Acing apa hajab lah. Oh di Sepitana berarti Buneng. Putrana. Oh putrana. Oh putrana Pak Acing. Iya. Ya, kita teh Pak Acing di Sundatan kita. Lain kata putrana di Sundatan Pak Acing nang di Sundatan can. Pas dua kali santos. Ya kasih dedekna ya sate si eta sangarana gimana sih? Ya tangan pokoknya. Nah itu kadelah di kolotna dia mantapnya jadi almarhum. Tuh kan kacamata. Oh, sama aya kacamata baca ngeunah mah Rizki. Oh ya Rizki Padilah Hakul Rijal ya kuat dua itu kabaca kabeh saha tadi kisah Rizki mohon mudah-mudahan tahun payun disunatan deui entong sekali we geus sekali ame kurang dipanggil deui keun bae da aya endogna ieu pan mun beak mah tanda endogna magar meureun aduh alhamdulillah pada mah Pak aduh abad peperangkat kelutihan ada Pak ulah nafsunya nempo abi lain lalaki abi malih mesti bacakeun awe bapak nafsu berijak lanjut dalam mohon alhamdulillah bagja pokona mah cepiak biasa silaturahmi ka dieu urang doakeun urang dieu sadayana sing sareha amin mohon urang dieu sehat kabeh mah alhamdulillah dokter di dieu pasti balangsa jawa nu gering ulah macakeun kabeh dokter ulang-ulang we ieu mah anu gering moal teh jaga rajak bahaya dokter bisa ngagrep ya urang mah boga anak eta mah ieu mah moal eta urang moal dijadikeun dokter kunaon teh dokter mah da itu sok tara jujur kumaha tuh gitu jujur kumaha pokoknya orang bebeja ka rumah sakit ngomong dari hulu disuntik boal bener kan tang jauh aja jadi tukang urut mah jujur kumaha jujur dong jadi bitis dicabak bitis terus jadi panon dokter mah orang ngomong dari hulu disuntik boal lebih jauh nyambung gitu coba lah mun obat teu kaharti kurang gitu nulis naon buat aing di racun tikus kuat berarti tapi kalau baju kuitansi kuat jelas sebarahana 700.000 woi kuat jelas kalau obat benar itu nulis naon sih alhamdulillah pokoknya mah nanti kabunga cepia apa iya pokoknya tiasa silaturahmi ka dieu orang dieu anu boga hutang sing lalunas amin boga hutang teh ibu pasti boga ya hutang naon sih ya coba bang emok aya di dia buset sudah doa
hutang. Gua bikin dari dia lah. Apa saya teman? Ibu lamun boga hutang, gue dibayar ku salaki atau teu? Oh buset, dibayar ku salaki atau? Bayar mah ku duit. Mengator, Salaki pakai bayar duit. Ini teboga duit cenah asal kita salakui bawah. Ibu mah kira-kira salaki dipakai bayar hutang buset tenganan. Kos tetangga cepia tuh ngotoy tetangga orang mah pintar ini terboga ieu boga ilmu ngaleungit. Oh, hebat bisa. Hebat boga ilmu ngaleungit asal aya nu nagih leungit utama. Terus Asal datang tukang kredit leungit. Bisaan tadi mah isuk-isuk aya teh. Tukang kredit leungit nya tahu teu kapanggih. Tah yang boga ilmu kitu lah. masalahnya alhamdulillah itu bos kayak dolar teh atuh teh mantan naon mantan urang aduh bener pan urang kawin 18 kali pan mahalita terakhir ke orang Arab gila tanyakeun orang di orang Arab bageus kumaha kesna kene sagede anak kucing nawan gede sagede anak kucing ngomong besudang karena mah sagede pimpin orok waas enggak bedak cepia malam pertama 14 jahitan aing astagfirullahaladzim enggak tas kira kotak di depan perban itu cukup hiji toy gitu wah aing buat diganti ku tapas kalapa tapas kalapa lumayan daya seratnya tinggi bu cuman jalan 1 meter lecet ya petang diganti ke 8 pas bingung dicopot itu memang nyopot ke nana 8 berarti dijabat kurang sekaligus toko kabe akhirnya teh kotak alhamdulillah Gusti nemagi kurang mah cek paribasana ngiring bingah weh ka bapak hajat gatonya ngiring bingah daripada ngiring piknik banget mau diajarkan muang kudu ngejo tengah putih nungguan bus mandi tengah putih bah ream iya seni orang doakeun walah sing ieu pokona sing mararaju amin sing loba jobna ieu amin bae teh dinu hajat teh dinu ngajuru bios pun kuping panggung gitu penting mah manggung Nah, alhamdulillah biasa cap DPT cap kasbon gitu nya DP geus biak mentaan wae tapi bangunan geus DP wae pengalaman ya pengalaman baheula gitu di babah aduh alhamdulillah ya Allah Gusti Maha Agung nya biasanya kan cepia teh duaan usaha biasa punya biasa nama jeung jaledeg ada kemana Cuma mah sebagai rumah tangga teh tak melingaranda sorangan baheula pernah ke Arab ngomongkeun Arab teh jadi TKW jadi hate ibu abdi di Arab 3 tahun 4 tahun udah merkosa saurang-urang aja kamu gitu wae nya dibubuhan balik oge diperkosa onta urang ngarita aing balik we da salaki mah diimah dikiriman teh ka bobogohan deui kana nya nganu bawana gede urang mah pada nya urang mah usaha ka luar negeri salaki mah ka bobogohan deui pan jeung nya nganu bujurna gede da awe mah balugina gede komo nu kos urang mah geus kolot kieu leuwih gede ieu mah lamun hayang hidup teh yang nantihan da kelatihan itu bapak Paula ke rumah tangga kene hari teh malam Jumaah jaba hujan gede toy was pentingnya kemarin hujan Jumaah malam Jumaah hujan gede ngahudangkeun salaki teh ka urang neng urang disebut neng kuat atoh kutang aing meuli morosot disebut neng jika nama rek sunah rasul meureun cetek kuat geus atoh ari teh naon rek sunah rasul teh ya ieu lain jeung itu hujan gede di luar heuh kunaon sih bener tuh kenteng jeung balocor aing teh kenteng bocor misalnya urus tunjung goblok jam 1 peti kodomang na suhunan terekelannya aing bisa ngauka-uka ku tetangga dibadogan ku menyan aing coba dibulu-bulu bapak sakit aing meningait ka lutur makanya misalnya orang mampu lamun dusu jam 8 geus dusu cok
coplok-coplok setengah 5. Kata sunat eta. Ayo diberi cinta pas ditolong teh penting coplok hiji. Ini caroplok kan penting. Kira-kira lah ampun teh. Tapi mah anu disunatan ngaranna alus. Rizki Fadilah. Wah mantap. Kerja zaman baheula mah baheula. Ngaranna budak teh asal hirup we. Hirup asal. Heeh, tetangga urang jeung ngaranna budak ngaranna si Entot. Entot. Heeh. Sebenarnya memang ini karena budak saha Entot, ampun karunya atuh cinta. Dia budak mesti gede milik karena nu alus, namun jadi dokter. Tidak dokter Entot. Mun haji, jadi haji kayak jadi haji Entot. karunya eta Budak teh sakola SD. Ditanya ku guruna Bang. Jangan saha ngaranna Entot. Aya papanjanganna we Jang. Bu guru saentot Entot nah we. Karunya ka budak. bisa bener eta. Nyaho ngaran mah terus aya deui baheula. Ngaranna monyong. Udah ngaran monyong. Monyong asli monyong. Ngaran teh monyong. Mainna teh mun geus rumah tangga teh si monyong. Si monyong teh. Buka budak ngawinkeun. Terus Eta mah dina surat undangan hormat kami monyong sekeluarga. Anakna ngambak. Ngambak anakna bapak ini naonan cenah. Mau si ieu teh hapus ngomong rumahnya hormat kami monyong sekeluarga. Ganti we monyong doang. Bapak doang we sorangan teh mamawa keluarga monyong mah. Tak ngaran budak besi ngaralus. Aralus Malayuna. Di sejarah di jelema Bener. bisa jadi polisi, bisa jadi naonnya, jadi presiden. Sudah kurang inget bapak orang mah yang jadi presiden cenah. Ulah jang itu benaon gitu. Aing teh tega na Pak Jokowi kuat bedak bagang. Kita jadi presiden capek pikiran negara. Betul bisa jadi presiden. Harunya si guru. Mending dapur we lah. Yang penting mah orang malah ayeuna mah naon atunya. Yang penting mah komo seniman kamuan loba. Mana mah pamajikan dono barang bakso hitam sobo Terus nanti itu ada lanjut ke dorong eta alhamdulillah ya orang arek nyanyi sok nyanyi bener hibur itu ngomong aja itu ieu my dollar bos uing dunungan uing luar biasa terus ada kodok wae pamangku hajar jadi terus ada kodoknya tadi terus garetek hanya wer gitu tuh nyawa teh ngodok duit teh nggak karo aja tuh dan geus asup rumah dolar di atasnya rumah dolar orang nyanyi naon ya baik orang pertama juara kahiji baheula lomba nyanyi naon di acara Smackdown ini udah menang hadiah ke salah panggung ayo sarangan di pasar Belanakan menang gitu ya ya Pak My Dollar Gunungan pokoknya mah grup main akhirnya kunaon sok mangga nyuhunkeun salam mal di bubu ayo teu bisa lagu nu bisa we nya bisa we lagu sudah taranya dapat salah salira ayeuna di mana tidak mau bagong bagong magedena ieu ya bagong aing mah berdua bahwa kan cek hidung urang berleutik asal aya nu poe anak bagong anak banjir juga berdua benar tadi nya benar salira ayeuna di mana abdi leungiteun salira ketika kepung paling motor
Bola mah karak itu kuat barber harita. Oh, sandal, sepatu, balik temen sendal setengah karung. Cobaan teh kencak apa goblok. Bola kabeh. Ini keprok ini bakat gresek barang antara ramok kuat laracreng ramok balik teh tinggal ugal-ugalan ya ramoan Jangan nunggu. oh dibuka ke susudian di kasarwek sumutna Iya. oh ini mah geus uduh kulit lagi Padahal kuat ya. oh bawa ke puskesmas dijahit itu kejahit kabeh bisa calang balik aneh pode Apa? Tuh serius sok. Serius. orang mah dieuan kamar kieu tangannya dituur Entah. salira ayana di mana hati langitan salira ayana di mana putus sangka salira dua cinta oh emang marhaba buat ya nanti grup My Dollar luar biasa kamu berpajak Aja. ya panganten bisa kelaluan duit lu dipanjat cek ngelebok nyelede guru gede kucing mulang layanan berbeda kata ngepulon asino mong garang na bekapakan meriwalayan hanya pamit na cinta na berkilang Dihina pada mana Nafsu tak bersiraman Kapan kali didatai kaman
Toto Subang. Iya. Makan kaya Tegak apa